Dulu tuh kuliah ge. Oh, si Jude tak. Yang cetorek ke dia. Jangan yuk. Jadi kieu mang, kami dibayar ku duit mah teu boga. Kumaha ku beas bae ya. Kalintar. Lah dari ama, karake endek aing usaha nage. Kamadeuy aing nawarkeun beasnya. Buat 3 titing pangsa menangan duit. Mana awak geus terebah yang piknik. Duplek tuh, empu aing mah. Lalu coba jalan ku ngomong dong warrior. Beuh, hara semat yang bieur lek. Dia boga duit teu goceng lek. Poe ngopi yo, panas poe. Oh nya, kersel ge wari ujul meja jacan nyan ge. Beuh, lek nanda ubaraneun tah ceuli. Beuh, teu nyambung dia mah. Geus maju tuturkeun aja. Kumaha ka mana tah urang lah. Kesel aing mah. Aduh, baringu aing di lembur. Aing usaha naon ya? Piraku aing kudu ternak buyur. Yo, aing lemah yon. Kesempatan aing nawarkeun beas bukan buka duit. Woi, boy. Non mang. Boy. Iki boy, aing tawarkeun beas yo. Kadari ayo beas pulen ieu mah hargana ge 427.000 ieu mah. Dina aing belian beas bareng di maing. Ari dia edan cetak cager. Oh dia. Nya miskin abatan aing tadi dia. Masya Allah, ya dagang sepi-sepi teuing. Mana mau kebel ge lebaran haji. Mun kieu bae mah aing mau kabeli daging-daging acan. Kiraku aing kudu ganti profesi jadi jualan kopi. Mudah-mudahan hari pertama dagang kopi laris manis Tanjung Priuk. Nang habis kabeli panyiuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi hitam, kopi susu, kopi make. Aduh aing mah deui neangan jualan beas aing. Mata laku. Molor aing. Sampai bolak-balik bae selobok tekeun ka maling. Cicing dia. Nah. Cek dia si Junaid apa saya tak? Dan Hah? hari itu si Junaid tak lain. Tadi kena yang ngomong. Dulu tuh kuliah ge. Oh si Junaid tak. Yang cetorek ke dia. Jangan yuk. Yuk, Hayu. siap.
Kayak mun aing ternak buyur, rek sana meulina. Nu aya aing dising-sirikeun ku budak. Aing ayo sikat. Jangan pirong. Oh. Kopi hitam, kopi susu, kopi mik. Wih, kebenaran Lek, ayo tukang kopi. Tukarkeun yuk jeung kopi. Hayu mah. Ayo siap, ayo. Kopi hitam, kopi mik. Mang, kopi mang. Kopi naon, Mang? Ayo kopi naon bae di dinya? Kopi dong tahu mang. Tuh aya. Ada kopi hidung. Ayo ngopi. Oh. Geus Mang, di dieu nyeuna Mang. Ayo siap. Aduh, kuat ya awak. Sering nutup Mang, beuh, ngopi-ngopi Mang. Ngopi, coy. Iya dong. Wih, hup. Berapa duit ya Mang segelas kopi? 20.000 segelas. Nu bener bae harga kopi. Nu naik haji gitu. Insya Allah doana bae. Jadi kieu Mang, kami dibayar ku duit mah teu boga. Kumaha ku beas bae ya. Kalintar. Lah dari ama, karaki endek aing usaha nage. Atuh Mang, Uji tulistin daripada rugi aing. Oh ya tah. Nun Mang nya. Kopi hitam, kopi susu. Lek, ngopi Lek. Wah, jurusan nage. Tah kopi tah. Udah nak ada mata ada buat duluan Aslina. Mantap. Mantap. Wih, budak keur pesta. Bukan duit juga na eta. Ngiring lah. Wih, budak di mana dari yang minum kopi? Bang. Coba omong, meueuh inum ku inum, ulah basa-basi dong gitu. Oh, munafik ngopi-ngopi batu. Cara bae persen gak toed. Sepik biasa, lagu lama, tapi ngeunah Lek. Asli nama nyap. Wah. Anjir. Kamana beas aing. Beas di kaneronan bae kuat leungit meuting kebun di kaneronan. Wang pa. Awas ku aing muka panggil yang pecina leungit dari ya. Ya ada tuh itu sobok aing. Kali. Tadi mending dia yang ngopi ya. Kopi. Kopi dan Tambah aja nama-nama. kopi tah. Rezeki. Lain Ya, loh. mantap tuh. Alhamdulillah. Aslina. Ke iya. Lain iya, biasa aing kuat leungit. Tadi aing dituker sare. Mang Inta dari ya.
Ih, itu nyawan karena datang. Ada dalek Den, mang itu. Ih, penyanyatan holek. Oh iya, kemari kami meureun. Oh, jadi baik kami tita deh, Gen. Lihat. Halo. Ini kieu mah. Jaing burung. Kata mah kitu, aing nek nangan biasa aing nu leungit, aing mau bisa pinik di bae mah dari hari kitu cara nama. Bagusnya. Nuhun ya kopi nak. Mantap kopi lek. Aing boga perlu lah. Pisan bae dulu. Kopi geus Kopi beak, aing geus bukan. mabur be. Oh, itu saya tak pokoknya. Ya, be. Kopi hitam, kopi susu, kopi mik. Kopi mang. Wih, kandaran aing yo. Dia yang paling best aingnya. Hah? Ih, teu hayang aing maling beas. Tanah di mana dia? Tina budak nu meuli kopi, mobil jeung beas. Terus mana jalan mana? Lamun dia tanya burung ciri-cirinya apa kumaha mana? Jelema mah duaan, hiji pendek, hiji buleud. Menjahit kantor gitu mah. Teu hayu. Ayo. Mang. Itu lain jalan mana? Oh, bener eta. Terus dagangan dia tapi nantinya. Tapi dagangan kurang tadi tuh anca-anca potong. Ayo rewan tuh budak. Alah dia maling biasa aing ya. Ketuk